cenah anak kula bandal jasa cenah teu nurut jasa ka kula baheulana dipondokeun dan henteu dinaon kitu sakola atuh memang parantina sakola mah kos kitu namun masantren hajur ada Badung eta dipertanyakeun ai sakola memang jurusan Badung bego ngeluh cenah anak mabok bae mondok henteu atuh kajeun teh mah parantina mabok ka ditu Ruh anu kula cenah anting nu bola de jasa lalaki tah we lalaki puguh kiai make ieu ka dieu naon karang-karana anting segala kongkorong segala waduh lalaki tah we lalaki keur ieu mondok henteu biasa kos kitu geus andapkeun bohongan teu masantren deuleu tuh pondok pasantren mah wah santri da geus sararieup isuk-isuk santri mah beda jeung batur kumaha bedana batur mah weur ka pabrik nya nama rongkol keneh santri khawarikul adat emang pualieun atuh santri mah geus teh nyaho karamean dunia nya nama teh nyaho nu ka kantor nu ka pabrik nu ka ladang jana masih keneh kerek udang jam 8 berak serpi amat serpi kamarananya jelemanya nuka pabrik geus di pabrik nuka kantor geus di kantor anu ka ladang geus di ladang babaturan nyana atuh kiai geus nongkrong ka majelis nyana mah hudang teh geus eueuh sasaha cek nyana serpi amat ieu jelema ka pondok de kerek deui khawarikul adat